Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nanging abdi sawa Irawan Darti, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Prodi PGMI semester 2. Di dieu sim abdi bade macakeun saja tugas bahasa Sunda dosen pengampu Unisme Dewi Rama. Sajan anu dibacakeun ku sim abdi anu judulna Pamayang, karya Rahmat M. SAS Karana. Bulan imut ngangkleng di langit, budak ulin di buruan, angin darat muruk ka laut. Pamayang nyolendang korang, parahu leutik ngiriwik, nganter usaha di sagara. Warna perak na beungeut ombak, beteung lauk timborelak, menjadi harapan ikeun kahirupan. Laut lega paparing pangeran. Satayana hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.